Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun SIM abdi Siti Nurcahya, abdi kelas 10 IPS 3. SIM abdi di dieu bade ngadongengkeun dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe. Isuk-isuk sakadang kuya keur moyan di sisi leuwi. Teu lila sobatna datang, nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya, sakadang monyet ngagerowan. Kuk, tembal sakadang kuya. Sakadang monyet nyamperkeun ka sakadang kuya. Keur naon sakadang kuya? Ah, keur kieu we keur moyan. Tibatan cicing kitu mah, mending ngala cabe yuk. Di mana? Nanya sakadang kuya ka sakadang monyet. Eta di kebun patani, mangkaning cabena teh geus barurum teh. Embung ah. Sakadang monyet masuk gandeng. Moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Aslina moal gandeng ayeuna mah. Hayu atuh ari kitu mah ari moal gandeng mah. Bring atuh sakadang monyet jeung sakadang kuya indit ka kebun patani. Barang tepi ka kebun patani, katembong pelak cabe patani teh mending geus arasak barurum euceuy. Sup duanana ka kebon. Sakadang kuya moncor kana pager, ari sakadang monyet ngagajengan pager. Terus bae ngalaraan cabe. Didalahar di dinya keneh. Sakadang kuya teh meuni seunghah-seungahan ladaeun. Kitu teh ya jeung sakadang monyet sarua. Keur kitu teh gorowok sakadang monyet. Lada bari seunghah-seungahan. Hariwang sakadang kuya kabuktian sora sakadang monyet anu tarik kadengian ku bapatani ti imahna anu teu jauh ti kebonna. Bapatani gura-giru lumpat ka kebon. Barang tepi ka kebon, katembong aya monyet jeung kuya keur ngaweuweus bari seunghah-seungahan ngadaharan cabe. Beunang sia nu sok ngadaharan cabe aing teh ayeuna mah. Bapatani ngagorowok bari lumpat nguru kanu keur ngahakanan cabe. Ngadenge aya nu ngagebah, gajreng sakadang monyet teh lumpat terekel kana tangkal kai. Sakadang monyet, tungguan. Sakadang kuya ngagorowok minta tulung. Sakadang monyet teu malire, teu ngaliek-ngaliek acan, terus bae gagalacangan dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh deui teu bisa lumpat, leumpang ngadedod bae. Korowok ditewak ku bapatani. Beunang ayeuna mah anu sok ngahakanan cabe aing teh. Ku aing dipencit, ceuk bapatani. Kuya dibawa ka imahna. Dikurungan ku kurung hayam. Angkanan patani isukan kuya rek dipencit. Peutingna sakadang monyet rarencepan ngadeuketan ka sakadang kuya nu keur cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya, keur naon? Geuning sakadang monyet. Ai maneh puguh urang teh keur ngarasakeun kabunga. Kabunga naon sakadang kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak bapatani. Dikawinkeun ka anak bapatani? Nya. Nu bener sakadang kuya. Piraku we atuh urang ngabohongan sobat urang. Ngadenge omongan sakadang kuya kitu, sakadang monyet ngahulang sajongjongan. Kieu sakadang kuya, kumaha lamun urang tuker tempat? Tuker tempat kumaha? Nya tuker tempat. Sakadang kuya kaluar kajen kuring asup ka jero kurung. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya dikurung sapeupeting. Atuh moal jadi meureun dikawinkeun ka anak bapatani. Sakadang monyet keukeuh maksa supaya tuker tempat.
Antukna sakadang kuya teh eleh deet. Heug bae tuker tempat ngan aya syaratna, cek sakadang kuya. Syaratna naon? Syaratna mah gampang. Samemeh anjeun asup ka kurung teh, alungkeun heula kuring ka leuwih. Nya atuh gampang ari kitu mah. Henteu tatalangke sakadang monyet langsung ngaluarkeun sakadang kuya dinu kurung. Tuluy dibawa ka sisi leuwih, lung bae sakadang monyet teh ngalungkeun sakadang kuya. Geus kitu teh sakadang monyet buru-buru asup deui ka imah Bapa Tani. Sup bae ngurungan maneh ku kurung hayam. Ngadedempes ngadago-dago beurang. Hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Kocap isukna manehna, "Kamana bedog teh? Rek diasah," ceuk Bapa Tani ka pamajikanana. "Rek naon ari bapa isuk-isuk, rek ngasah bedog?" Itu urang mencit kuya di pipir." Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanna teh kadengieun ku sakadang monyet. "Lakadalah, urang teh geuning rek dipencit, lain rek dikawinkeun jeung anak Bapa Tani." Rek kabur geus kagok aya anakna Bapa Tani. Geus kitu teh gancang bae atuh sakadang monyet teh papaehan, ngabugigag jiga bangke. Brangsor ka dinya. "Aya naon, Nyai?" cek Bapa Tani. "Ieu Bapa nu di jero kurung teh, lain kuya." "Naon atuh Nyai?" "Monyet ari Bapa." Piraku monyet?" "Nya bae geuning, dinu kurung teh monyet, lain kuya nu kamari." Kurung dibukakeun. Monyet dialak ilik. Mak naha bet jadi monyet? Jeung paeh deui." "Nya, eta maning geus jeger kitu," cek pamajikanna mairan. Monyet dicokot ku Bapa Tani, lung bae dialungkeun jauh pisan. Barang gubrak anu taneuh, korejat monyet hudang. Berebet lumpat kalacat kana tangkal kai. Tah sakitu dongeng ti abdi, samoga bermanfaat. Amanatna jadi jelema mah entong sok daek diajak anu teu bener, sok aya tungtungna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.